Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun patepang deui sareng abdi Safira Azara dina Warta Sunda. Ngarasakeun suasana kota tua di Jakarta moal afdol mun teu nganjang ka Pelabuhan Sunda Kelapa. Di Pelabuhan Sunda Kelapa anjeun tiasa neruskeun lalampahan ka tempat-tempat sapertos Museum Enda, Jambatan Intan, atawa nyusuran Pasar Lauk. Sapertos pelabuhan anu sanes lainna, Palabuhan Sunda Kelapa oge kentel pisan ku kaayaan perdagangan. Palabuhan eta kiwari baroba jadi kaayaan pelabuhan antar pulau sarta distribusi barang-barang ti sagala rupa macemna sapertos motor, semen, batu bata, furnitur lemari, kasur sarta anu lainna. Palabuhan Sunda Kelapa oge atos aya saprak abad ka-12 sarta mangrupakeun palabuhan Karajaan Sunda anu beribu kota di Pakuan Pajajaran. Kapal-kapal anu asalna ti Cina, Jepang, India keur ngabantun barang-barang sapertos porselen, kolpi, sarta sutra kanggo ditukerkeun ka rempah-rempah di Indonesia. Di zaman baheula oge, Palabuhan Kalapa Sunda emang rame didatangan ku padagang-padagang sarta palaut sapertos ti Sumatera, Maluku, Sulawesi, Jawa, sarta Madura. Di Sunda Kalapa seueur diperdagangkeun pedes, beas, asem, daging, emas, sayuran, sarta buah-buahan. Sakitu wae warta ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.